Bontengna kayak ngebon Ibu. Mohon pamasihan di tukang kebon. Cimol. Harga 1000-an kawan-kawan, murah meriah. Kadu potong. Nah, diangin ya teh kado meh sekian. Naon? Ya wala atuh dah. Ieu si aman ngakatan. Ini sekian. Geus gede kan. Alah, happy pa. Sedot balik ngarokok. Mau teu viral he jangon pacieup kieu. Sakitu sabaraha kalieun marah bae teh, Pak? Ieu teh 2 kilo meserti ibuna yoga teh. Ieu teh Mohon jantan 2 dinten. 2 dinten. Irit geuningannya ieu hayam seueur. Sana si manuraka. Oh, sanes. Dan sekarang saya sedang berada di Kampung Cipari 2. Dan ada yang berbeda kawan-kawan. Jadi di Cipari 2 mah ciri khasnya teh jeruk seperti ini. Kamana Dede gelis teh? Bade kaman. Damang punten Ibu. Wah, ini mah bahaya sih mah jabannya anak bedog. Warung babeh kawan-kawan. Jadi ini teh namanya teh warung babeh. Kayak ari babehna saha ieu teh Kang Oka? Mang Odang. Oh. Oh dikelola aku Mang Oga. Iya mah manikot angkaribung ieu mah sagala di ako di Canak di mana ieu teh? Samiliar. Icalah naon eta? Baso ikan. Oh cilok, baso ikan, sabangsa nu karar itu. Wah. Sakieu sabaraha teh teh? 1.000 rupiah. Murah meriah kawan-kawan. Ibu osok cimol Ibu. Resep cimol Pak. Resep ieu mah da ipu. Ari si emak mah sanes cimol. Nah geuningan kelah cubit. Oh, cubit-cubitan. Heeh. Ada sacara angka we. Ada.
si Yuyun orang anu sok mawa Ibu Leli dengan wong aku Iya lihat iya. Satu ngaranna teh. Yuyun lu aja kalau batur resep. Tuh aneh kan nama anu arorokan nama. Hari ibu jajan naon? Jajan si eta naon bakso ikan. Sok nyenak. Iya. Ulah diketan. Ulah diketanan atuh. Bujang tang pengen merek. Dapat. Tempat yang bubur. Sepados tami gurih di atoman deui, Bu. Mak. Merek. Mau ulah darah tinggi. Oh, gitu. Cimol. Potong. Harga 1000-an kawan-kawan, murah meriah. Kadu potong. Nah diangin ya teh kado mah sekian. Naon? Ya wangala atuh dah. Ieu si aman ngakatan Sekian. Geus gede ngan can manyikolot geuning ya. Dan di lokasi sini ada satu rumah kawan-kawan tuh. Bangga siap hatur nuhun. Assalamualaikum. Pedis bonteng gitu ya. Aktivitas sanes aktivitas tapi ieu mah tos eueuh aktivitas ibunya. Mun gelis makajan aduh ya mah keluaran ka ibu tadi. Tos eueuh aktivitas alimun di video wios. Jadi ayeuna mah urang videona pananganana sareng non sanes batis ieu mah rujaknya. Rujak bonteng ya. Rujak bonteng. Bontengna kayak ngebon ibu. Mohon pamasihan di tukang kebon. Ayo manawi teh ngebonnya lira ieu teh. Ieu mah pamasihan ibu. Pamasihan di tukang kebon. Heeh, ai ikutan aduh. Wah, ieu mah mani urui. Mani urui ieu mah rujak bonteng. Rujak bonteng. Kocok. Tata ieu teh
Ibu tadi dia, ibu di mana? Oh iya, wah atuh palingan ngariung ima romantis duaan wae. Dan ternyata di lokasi sini pun juga masih ada sekitar ada 2 rumahan ya, dan menghadap ke pesawahan yang memang lumayan cukup luas. Pak, aduh udah wis sekolah. Ada gebis. Oh. Terus aruy sekolah tuh di ditu. Naon eta nyanak naon? Keong. Kang Parab. Eta naon yang? Iya. Lain kita daharon. Daharon. Ai cira boy lin daharon. Kudu ngomong daharon. Wah, paling dia, Pak. Iya, ya berarti ke bumi. Mangah turun eta marab naon? Hayam. Ya hayam. Oh. Seueur. Kuhut deui tos lami. Oh, janten emang tos jinak, teu kulajar wae. Itu. Kuhut teras. Sabaskom sakitu sabaraha kalieun marab eta, Pak? Ieu teh 2 kilo meser ti ibuna yoga teh. Ieu teh. Oh, jantan 2 dinten. 2 dinten. Irit geuningannya ieu hayam seueur. Sana si manuraka. Oh, sana sih. Mohon. Ngabe ieu terus di kanangan. Oh, mohon. Wah, susah kieu mah moal. Moal cekap. Moal cekapnya. Padayanan nu abi mah. Moal cekap. Ieu keun. Ieu we geunaan di dieu mah. Raoseun tiis di dieu mah. Da eta mah awis hutna tuh. Nya. Teu kahartos gitu mun ngukut anu sanes. Nya, upami ngukut hayam kang dibisniskeun moal kahartos. Wah, emang da hutna soalna mah. Kajen keneh tami teuing. Tah. Tami teuing mameun. Pilih aya Tamu. Munggah. Nya tamungahan boborannya. Oh, nya. Sesah teuing. Ngarat teu meser teuing apa nya? Tah kitu.
Dan memang ya kawan-kawan, kalau airnya subur jadi suasananya itu adem, enakeun, sejuk, jadi terasa tentram ya. Tuh, jadi seperti ini meskipun airnya keruh dan mungkin ini banyak ikan lelenya jadi sehingga menyebabkan airnya ini menjadi keruh kawan-kawan. Jadi ini teh baru pulang bertani kawan-kawan ya. Tuh santai. Wah, mantap bener kawan-kawan. Ya teh lauk mas unggul. Mas tawes. Oh tawes aya. Ya. Nilem. Daer aya. Tuh aya nilem mah. Oh. Ini masih seger. Tinyuh gitunya. Tinyu kopi mah meh rada seger. Tah teh manis bawa ka dieu. Lin hayu we pupuihan lah. Coba itu. Teu ngopi. Kopi nagar dietakeun. Alah happy pah. Sedot bari ngarokok. Atau viral jangon pat sieup kieu. Alah. Mantap. Kali ini oh geus dot anu ngomreun. Alah. Abadi gitu. Jong Dambil terus Pahiang, Karaju, Orang Gilir.